Tos beres iya bawa sukadana oge. Masak naonnya nya di tadi nya sabana ringu urang teh. Masak naon atuh? Nu gampil we, Wak. Oh gitu. Naon atuh? Sok atuh baranya ka warung masakna meser gula bodas, meser endog, meser mie. Oh, mohon. Naon deui? Ka warung eta wae. Iya anu di pangker wae ngarasakeun. Mana naon? Nang lieu naon? Biasa kayak abi mah ke di warung masana. Baranya nya. Mohon. Hati-hati di jalan Ya. Saya masak gula bodas saperapat. 20 habis. Oh, ayam dog aya 2. Ayam dog 2. Sareng uyahna we hiji. Mie, saya mie we. Endog mie we. Jangan seberapa? 4 sampai 10. Belum tanya. Teh tos di mana teh? Di warung. Iya sekali pangenakeun. Di jalalangar kieu panas teh panas dia hayang basah. Tapi hoream ini ieu teh sungan bapana. Si bapak tos di mana? Dengan olah pembersihan motor. Bener, bener nehan wak. Nggak bener atuh. Pak, eta tatangga ngaromongkeun bapak. Ieu dicepil paman dipanas kieu cenah bapak begar deui. Mah ieu geus kolot kieu bapak teh geus anak 3. Kok mama teh kurang geulis, kurang satia ka bapak teh? Lain ku masalah nu kitu aya mama atuh. Da kamari mah kabawakeun ku si Dujon. Gara-gara si Dujon atuh. Awewe kamari teh. Alasan wae eta mah sifat bapak kitu teh pokona awe geulis tah. Moal atuh moal sekali-kali deui aya mah. Lain mama rek ka mana eta? Yang baso mah di jangar dah. Geus atuh aya nu sok pikeun urang panguntkeun. Kadanya pas sing lada basona nu gede, sing loba basona. Siap. Eta si Dujon ngaheureun awewe nu kamari. Awas si ku aing mah. Iya teh ku abi. Iya sih atuh ku abinya. Ini siang tengah rekan kain. Nah, nari mangga atuh. ciga ngadrop wae. Iya emang emang mah. Harus jadina we. Hancur. Coba teh ngeuling. Kurang keseno. Ngerasa bersalah tuh, aing dia suka teh lain nu si Neng iya gara-gara si Dujon aing mah di aduh aing mah tadi teh balanjaan teh aya mie jeung eno duh da ngerasa bersalah teh atuh deui da udah digantian atuh da tapi ieu teh da keur meuli baso pamajikan atuh tapi da urang ngerasa salah salah aing rek ka warung lah rek balanya log tapi urang balikeun heula. Di mana Cenong? Ih, teh geus balanya kosmetik, cema. Cing ningali geuning ge segala aya, tuh tingali. Tuh. Mun ieu kan euceut teh ieu ayeuna teh nya kudu tampil beda ayeuna teh. Kan lain Yuyun anu kembang desa teh, kemah euceuk kembang desa teh. Engke mah lewat Yuyun teh. Ece kembang desa teh mata kedang danana teh kudu wah tuh ieu ge balanya sagala aya tuh. Pantesan abdi ge Cenong kesel tah kamari teh keueuh. Nah kunaon kejadian kamari teh. Salaki kaganggu awe nu kamari teh aya mah disaraengkeun tuh ka kolotna. Ya mun cece mah lalaki kitu mah geus serahkeun. Lain diserahkeun ce tapi lagi masalah sepele mun dititipkeun hungkul ka kolotna tah diwarah. Ya, mun ke cucu mah dik tajong tah lalaki kitu teh. Ya, lalaki mah loba keneh, tidak sedaun kelor. Yuk di ditu loba geura lalaki mah. Naon ngokot lalaki kitu? Kela. Cek Cenong lalaki loba di mana we ayana. Geuna teh Cenong buktina teu payu-payu nepi ka kiwari. Tau sok kahina. Ya, cece mah lain teu payu. Loba lalaki mah. Cece mah pilih-pilih we. Sieun siga rumah tangga di dinya awet rajet. Kela tong sok sosoronget kalona teh bisa digaplok ku aing geura. Emang geus ka sini lah, cece kawin-kawin. Geus cece mah dek ulang dandola. Yang urang geura ka basah udah ieu.
Pak, dia teh seharusnya bade ka mana ya? Wah, pokoknya mah Bapak mah marek ngabahagiakeun Mama we lah ayeuna mah. Ayo urang jalan-jalan lah. Oh, cigana Bapak abi jalannya diajak kamu Oh, teh. tenang. Oh. Penting Mama bahagia. Ayeuna Bapak mah ngabahagiakeun keluarga ayeuna mah mumpung usia masih kene can tolot-kolot teuing lah. Oh. Dinikmati masa ieu teh. Oh, nya noh Bapak ih bager enak Bapak teh. Oh. Sayangnya ka ibu aya Ya namanya. pasti atuh lah. Oh, istri hiji-hijina atuh duh. Oh, aduh, nuhun pisan Bapak nya. Hayu atuh Pak. Ayo. Tasna sana ku abinya. Oh nya. Ya. Ya. Neng mana baranya? Ante ke warung teu rame neng itu. Iya, uang geura tengali, popos. Kunaon? Lu kata aku tuh si Mang tah, Mang itu nu lebih mana? kucir. Oh, Lu di popos ieu. nah aku naon batuh? Ngobat baranjaan batur. Ya batos nanti aya deui abi teh. Picana neng samana itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya aya Mang Jan teh, aya naon nya? Mohon nih ya tadi pengawalan Ngawalan naon? mohon bisa itu non kayak kumaonam penak sareng tadi kan ser gogok gitu Di mana di mana asa aya gogok aya nu jiga gogok aya oge. terus sana siga gogok sih ser nu gelo Oh, cenah nu galana teh Mang Jon. mimi masuk gitu Sok atuh Mang Jon kabar. cekap min biasa di dia sambil niis lah Sugan saya tuh neng. Mun wa. Apa deh ngeliat naon berarti herang, pada cikopi. cikopi we tapi tong terlalu pahitnya tong terlalu manis Nah, aku naon? kan atas teh manis Oh, mohon atasan atunya ampi pada bener-bener. Mana nya ieu teh? Ieu nya. Ayeuna mah diberi uyah tah laki teh uyah cenah bisa. Mana? Pisan. Sama enggak tuh ieu kopi. Ih, teh ini bagus bisa turunnya ditampinya Mak, enak manis Punten. Neng, hampura tadi aman. bios Mang tenan naon? Nah, sugan teh lain balanjaan neng atuh. Mohon tenan naon? Nah, sugan teh nah eta si Dulon tah. Tarian wae neng sugan teh lain neng ieu teh. Hampuranya Mohon Mang tenan tak naon? paman digantian ayeuna ieu. Iya. Geus balanya. Naon? Ya, atuh nuhun nya Mang. Nya ari amang mah kitu-kitu ge tanggung jawab atuh da. Nuhun atuh sae. Nya atuh da tah gara-gara si ieu tah si Duljon. Si Duljon karena nginum kopi. nah lah otek yang lain Punya hayang ieu maneh. ya Ami sebenarnya ieu nya siga nu bogana. aslinya Jon. Ya. Kunaon? Cukup geus. rada lobaan atuh seutikeun na amis Geus, tanya ah. hargaan atuh Naon yang ngalengir gitu? sekali deui sekali deui Nah, kaki itu bening. enak teh asli Iya, redang neng. ciga nu buatananya manisnya Manis. Naik teh teh ngagaromba. Itu atuh. apa adanya Ya ya penting mah ningali manis ya pokoknya. Jon, enak beakeun ku maneh. Sok atuh abi bade ka lebet kelanya, abi bade ka Sok. mun nyawa asin